Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Urang mah kapan baca Quran bae ge baca Quran loba nu teu kaharti kajeun baca bae teu kaharti. Alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna bina tafsir ge wallahu alamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu hese. Alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapad Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah 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 sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah naon lam nu pertama naon lam kadua naon hakna naon tasdidna urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah 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 Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji hurufna ge naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh komo lamun kurang diaji. Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho. Henteu jauh urang ngan sakadar perintah Allah. Mukminin atiullaha tuturkeun Allah nurut maraneh ka Allah ajeun teu kaharti ge cak Allah salat ulah haju we salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung haju ruku haju nangtung deui haju sujud naon sih maksudna haju teh salat sih ai magrib 3 rakaat ai subuh 2 Haji Isya 4, Zuhur 4 eta naon maksudna? Moal kaharti geus bae sia mah mendingan nuturkeun. Teu kudu kaharti teu kudu. Ke kebal-kebal mah kaharti ku perasaan, kaharti ku perasaan. Loba anu teu kaharti. Ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamurug syara ti Allah itu kitu bae. Ulah kudu kaharti bae urang. Aduh agama Islam kayaknya nggak dapat dimengerti kok. Agama Islam keras banget ya. Kalau nyolong aja harus dipotong, nggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM, enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia dengan hukum Allah. Moal anggeus tentang modar sia, sate sia di akhirat. Iya saya tuturkeun atiullah wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibeungkeut urang ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah wa la tawallau ulah mengo urang wa antum tasma'un bari urang kan ngadarenge maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah. Urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make ngaji mah terus bae. Ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui lokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger-jeger ka ceuli takarak bunga motor balik ngaji ngredit mobil pan eta nu kos karadi teh jelema buararego eta nu kitu di cenah kieu mah mobil ge jang ngaji ka Cilongok teu hanai aing kos kitu mah bahasa mana cenah kieu aing nang mulung aing. Ya Allah karim. Teh titah nurut ka Allah, titah nurut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Ulah raya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin. Mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin. Kudu berbeda. Awas cak Allah. Hei, jelema nu iman, wala takunu ulah raya aranjeun kabeh teh. Kalladzina qalu sami'na
okos jelema-jelema anu ngaromongna samina wa hum la yasmaun padahal kusut teu ngadenge sa musyrikin sa munafikin nya nama ngadenge tapi teu dipake ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak urang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka masa urang kudu akur jeung kafir teu meunang akur teu meunang pelebah hukum-hukum mah teu meunang anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih injem ke urang nginjem golok kebel-kebel silih tahu masalah teu injem gade muamalah tapi urusan hukum-hukum sihade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah harinya nama aturan nyana sorangan kudu beda atuh ulah akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun kana mukjizat-mukjizat teu daekeun ngadengekeun kana ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding ngadenge ngadenge nyana tapi kostu teu ngadenge we teu make nah gambaran dina Al-Qur'an ieu ye inna syarrad dawabi 'indallahi summul buk alladzina la ya'qilun sajanya panggoreng-gorengna dawab-dawab teh tina dabatun teh adalah mayat di bufilaf anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sirem kalabang segala orai segala kotok segala embe segala sapi segala onta termasuk si udin lempang aya istilah huruf amah ieu teh anu zawatul arba nu mindahkeunana kan teu jelas coba urang lamun nyaritakeun huruf ke ngaji luhur teu mah alat ieu mah nu dimaksud teh mbayar di buku nu lempang luhureun muka bumi berbagai hewan sasatoan sajanya panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah mah sumu jelema nu torek jelema anu bisu etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan cakapir teh jaing mah teu torek teu torek boh malah macangan aing cekasan aing ceulik jai mah teu buta oh berarti nu panggoreng-goreng da nu torek nu buta cakapir jai henteu cak si musyrik henteu deui alhamdulillah jai henteu berarti nu buta nu torek etalah panggoreng-gorengna hewan Allah mungguh Allah cak pamarentah cak DPR aja henteu cak kieu teh cara rekas aing sarua cak nu ngaji di Cilokok komoy mah cara rekas horenganan lain buta sabuta-butana lain torek satorek-torekna buta nu naon ieu asummu torek an simail haqi tinggal ngadengekeun bener
cilik nama aya denge nama hebat tapi tedaikeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek lamun aya jelema tedaikeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta torek nu kos kitu ngaran tah mulai tah ke je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa tah atuh aya tatangga urang ge ta DPR teh eta nu DPR PDI pan eta teu daekeun ngadengekeun eta mah torek sarua DPR Golkar sarua teu daekeun ngadengekeun eta ge torek sarua orenganan aing ge sarua sia torek atuh sarua torek teu ngadengekeun Al-Qur'an tah urang mah bani kuari ngadengeun nah aing berarti henteu teu torek ge alhamdulillah sakana aing teu torek can pugu geus PDB nya na asana aing salamet teh. Nomor kedua ada bisu. Jai mah teu bisu cak musyrikin, jai mah teu bisu cak munafikin cak kafirin, jai mah teu bisu cak jawara-jawara jai mah ngararomo. Cak PNS pemerintah jai ngomong teu bisu. Orenganan lain bisu teu bisa ngomong, bisu teh anin nutqi bihi dina ngomongkeun bener. Lamun jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim, torek. Lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener, anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim, anu ngocor ti Kangjeng Nabi, torek berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu. Atuh ambala aya tah nu kos kitu. Geus puguh kafirin mah tah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kangjeng Nabi. Jelas tah kafir ieu, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain sebagainya. Tarorek kata nu kos kitu bisu. Jaksa indallah cak Allah cak nu nyieuna. Cak nu nyieuna torek kata nu kos kitu ngaran. Orenganan lain itu bae urang ge sarua. Urang teu daek ngadenge Al-Qur'an, bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an. Eta teh orenganan torek nu kos kitu. Atuh Islam ge ambalaya teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, beuh isu keneh geus ngadengekeun musik. Bahkan embung aya kosong ieu ceuli teh di imah geus ngajeger-jeger ngadengekeun musik teh henteu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tante sih aing ragu asana timbul ti sia mah ja teh yasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu dieusian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge speedo tah musik bah terus bae timimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam negeri luar negeri geus teu ngarti cenah mah nu penting mah geus kikiran saya nggak ada kenal barat lagu naon teh pokoknya mah itu jelema torek kos gitu torek ngadengekeun Al-Qur'an masal gek badiuk di majlis kiai maca ayat langsung matana pereus perepet heuai encan dihartikeun ka karak dibaca doang kena wahyu nya ngejeger ieu Quran lain lalagaan teh nya ieu ku hebatna Gusti Allah deuk nyaritakeun jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Qur'anul Karim teu daekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng teu daekeun nyaritakeun ucapan Kangjeng belah dieuna teu daekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama
ieu kahebatan Gusti Allah ngabahasakeunana make inna syarrad dawab kang goreng-goreng nasasatoan geus teu manusia deui teu manusia berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an rendengkeun jeung kebo bule rendengkeun jeung kebo bule ulah kafirin ulah musyrikin geus mukmin baca Quran tilok ngadengekeun tilok nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'an nu karing tilok nyana rendengkeun jeung kebo bule kabeneran ngaranna si Udin kebo ge kebo din cak kebo bule lu kakak gua ya apa lu kakak gua adik lu ya sembarangan aja lu kan cuma nyatuan kayak gua apa itu nyatuan terus kok goblok gua mau ngahina lu cuma nyatuan doang lu udah kenyang lu gitu-gitu lu apa itu gitu-gitu kayak gua naik gitu apa itu namanya pinteran lu dah ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina cak Allah eta kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeng Nabi kaambeun ku kebo cak kebo kakak gua saudara gua cak embe sarua cak orai sarua nu mantak loba lah jelema anu disurudug kebo pajar adina kunyana loba jelema nu disurudug banteng eta teh pajar dulurna kunyana nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungit mah reungit sireum mah sireum tara daekeun henteu pereungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna geus reungit ge ngahormat orai ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanana eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orai aman sebab jelema contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat maghrib di masjid uang dihusu-husu urang flek ka dieu lain idina siratal mustaqim goblok sia dianggap batur rakureugit urang dan lain-lain sebagainya handap awak urang handap pangkat urang lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji henteu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang nyana tapa di luhur sorangan bae kapan tak bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala belah dina orai belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet ua-ua belah dituna pisan mah meureun nya macan nya maung je atau lamun Haji Pedi ditapakeun di ditu enggak siap kuburan sapoe kaduana urang ka ditu masyaallah tinggal kopeahna doang innalillahi wa inna selesai tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae kunaon sieun atuh Syekh Mansur bae ge atuh sieun macan ka Syekh Mansur maung ka Syekh Mansur urang mah bae ge kuari urang ye lamun ka Sumatera ka Lampung diudag ku maung buyut Mansur sieun asal make buyut sebab tat baheulana cek Syekh Mansur anak insu aing awas amankeun ku sia ulah sambarangan sia geus ditulungan ku aing muhun cek maung teh cirina lamun make buyut eta anak insu aing mantak urang mun di Lampung buyut Mansur aman lamun teu make buyut urang diudak maung Mansur mau ngomong Mansur mana sih ya Mansur S makanan gua Mansur S malu ya wal beres nah iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawabi indallahi sum
berarti betapa hinaana jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an, teu daek nyaritakeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi, dibahasakeun dina Al-Qur'an, disaruakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina aman, hina jasa. Masya Allah karim. Ternyata kurang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, anugerah nu gede jasa. Jeh, ulah waka amin sia make encan. Encan. Gara-gara dengekeun doang mah teh sia ge ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP. Ajunya nago coprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai bayar ku sia-sia make tanda henteu. Kul-kulan tuh atuh kieu ge henteu ieu. Atuh henteu marake. Encan asup masih kena sumul bukmu. Alladzina la yaqilun, nyata jelema anu henteu berakal, teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh kos kitu teh. Lamun urang leuleuh kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat, masya Allah, bajuna ge meunang ngaisti ka ngajiripitna pohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek, ku hebat-hebatna istri ka angga dieu. Kitu kan ku urang, aduh, kos hinis bae ku hebat-hebatna. Pohara dideuleuh penampilan baju nu pohara, masya Allah karim. Dasina, wih, di dieu ge aya variasian, pohara. Masya Allah rambut ge mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan. Mun dikadiekeun jeung dikadiekeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu. Nyukurna ge teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh. Anu aya di kontrakan-kontrakan teu daekeun nya nama kudu anu aya di Lipo. Nyukur bae ge hargana kudu 200.000. Bahkan di hotel HI mah nyukur teh hargana 500.000. Bahkan di hotel Merot mah, emang aya hotel Merot, 1 juta. Pun mahal amat. Apan mantas dicukuran teh ku lalaki aja dipencetan, nu mencetanana teh awewe teu make BH. Eta kakarak mukodimah doang eta mah. Awalan. Starolol gua. Masya Allah. Urang lu menjaritakeun geus karari itu. Nah, ieu pejabat ngadengekeun Al-Qur'an tilok, ngomongkeun Al-Qur'an tilok, bahkan nentang ka Al-Qur'anul Karim. Rasakeun sia di akhirat. Dihiasi pakaianana begitu mentereng, mengkilap dan lain sebagainya. Lamun dihitung ku arang, ku urang, bajuna ge wol England. Wahara. Aing mah saayana England bae. Si mah osok korupsi bahasa ge. Aing mah teu prenet aing mah. Ngomong naon sia kopi jaho. Tuh. Masya Allah karim. Jamna ge ieu teh jamna Rolex, hargana ge ieu pangmurahna teh 500 juta, kabelah ditu nama 1 miliar. Ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex. Aju make cincin ge kos ieu tah mahal tah. Sabaraha duit teh ge aing ge teh nyaho hargana ieu. Aya di dinya dipake bae ku aing, besi anu leungit los ieu. Teu percaya ieu mah datang ngaku tipu-tipu pararugu.
sapatu nage pohara jasa menang meuli nage geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling di Singapura, kadang di Paris dan lain sebagainya. Iya aksesoris awak bae mahal ternyata. Timimiti baju, cincin, terus erloji, sepatu dan lain sebagainya. Masya Allah mahal. Tapi tengah dengekeun Al-Quran, tedaikeun ngomong Al-Quran, eta kos kitu dengan jelema edan. Alladzina la yaqilun. Cak Allah ini. Indallah. Geus lamun aya DPR turun di mobil sedan begitu hebat penampilanana. Lamun aya bupati gubernur turun dina mobil mewah hebat penampilanana. Lamun aya polisi periwit ge mawa 5. Parah kan? Parah. Tapi teu daekeun maca Quran, teu daekeun ngadengekeun Al-Quran, teu daekeun ngomongkeun Al-Quran, bahkan nentang ka Al-Quran. Nu kos kitu adalah rendengkeun jeung kebobule adik kakak. Alladzina la yaqilun. Polisi teu boga akal, DPR teu boga akal. Kiai kumaha aja mun kiai sarua, kiai teu boga akal. Sarua. Cak Allah. Lain cak kula, cak Allah. Kadenge ku celis ya. Cak Allah, geus marah deui ka aing. Aing mah nyampekeun cak Allah, kunaon marah ka aing. Tolol cenah ki ucing mah jelema kos kitu pajar eueuh akal. Baca kusia goblok tolol tanya. Aing keur nyampeikeun goblok. Cak Allah. Masya Allah. Ta inna syarrad dawab sanya-nyana pangjore-jore na panggoreng-goreng na pangjahat-jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an al-bukmun numbisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yaqilun adalah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti. Orenganana yang nyawa jelema edan mah eta oreng lolobana mah nu edan mah naek sedan. Urang asup ka pendopo edan kabeh. Urang asup ka hotel weureu kabeh edan mayoritas. Nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankeun hakna. Batur ka kalernya nama tetep bae ka Allah, batur teh salatnya nama salat, batur ngabohongnya nama henteu, batur korupsi malingnya nama henteu. Masya Allah, ieulah mutiara terpendam di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur aya bae. Henteu sakabeh polisi edan kabeh, teu sakabeh PNS jurig kabeh, teu sakabeh kiai bloon kabeh. Aya nu benerna. Aya 10 hiji coba teu 10 hiji mah 100 hiji aya. Masya Allah, ieu Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawab geus teu kira-kira. Berarti urang dianggap hewan, manusia dianggap hewan. Padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi. Moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim, ulah waka ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi. Emang Kangjeng Nabi teh luhur? Beuh lain lalagaan. Emang kumaha? Allah teh Gusti Allah memeh nyieuna naon teh kapan kobado-kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Kangjeng nu paheulana dicokot tina nur Gusti, masyaallah. Eta nur Kangjeng Nabi teh dibagi, nu hiji dijadikeun dunia, nu hiji dijadikeun aras, nu hiji dijadikeun pena, nu hiji dititip-titip jang wujud Kangjeng Nabi. Masya Allah, nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing
kira-kira kentenyeun anjeun niscaya moal aya alam sebab ieu alam kabeh ti cahaya Kangjeng Nabi karasa luhurna Kangjeng Nabi Masya Allah kan pohara amat mata poe bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bulan bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi bintang bercahaya menanti nur Kangjeng Nabi eta panon poe bisa nyangan alam dunia Kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyyin pamungkas para nabi kepala penghulu para mursalin berarti kan kabeh menanti Kangjeng Nabi Adam teh menanti Kangjeng Nabi Idris menanti Kangjeng Nabi Nuh menanti Kangjeng Nabi Hud kabeh Kangjeng Nabi Isa menanti Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi ngarupa Adam ngarupa Idris ngarupa Nuh Ibrahim dan lain sebagainya betapa mulia Kangjeng Nabi cahaya mata poe menanti Kangjeng Nabi cahaya bulan menanti Kangjeng Nabi Masya Allah karim hebat amat Kangjeng Nabi laulaka lama khalqul aflaq jelema anu henteu dibere hidayah ngahina ka Kangjeng Nabi jelema teh dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim antapkeun deuleukeun ka di akhirat jeung nu ngadukung lah deuleukeun di akhirat dawam kitu ngaran satu hewan jelema ka udang lah barang jeung jana ka neraka jahanam setan teh alladzina la yakin teu nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi laulaka lama khalaqtul aflaq nu mentak luhurna Kangjeng Nabi hayang ka pagijeng Gusti Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceup Kangjeng Nabi mah atuh yap ka dieu cak Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa yap ka dieu sat ka luhur atuh kabeh menanti Kangjeng Nabi ulah moal aya nu kahalangan Kangjeng Nabi atuh deuk kahalangan kumaha cenah tatangkalan siap teh nanti aing ngahalangan aing cek Kangjeng Nabi langit kahalangan ka hiji kada awas siap teh cahaya aing awas aing ka pagi jeung nyieun aing ingrai kabeh ku cahaya Kangjeng Nabi awas cek Kangjeng Nabi dumantak Kangjeng Nabi teh dibahasakeun rahmatan lil alamin langit karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi bumi karahmatan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi lauhil mahfuz teh kacahayaan ku Kangjeng Nabi jamenang nyieun ti cahaya Kangjeng Nabi deuk mana nu ngahalanganana ja Kangjeng Nabi mah nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah rahmatan lil alamin lamun nyaho kaluhuran Kangjeng Nabi Masya Allah kuari orang mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sangat bisa atuh lo badi urang ge nu kapanggih jeung Muhammad mana cikupa ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu kuda dek eleh bae nunduk tam gubrag bae ka ditu ngaran bae Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapanggih jeung Kangjeng jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapanggih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya Kangjeng ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung Kangjeng iraha hayang kapanggih jeung Kangjeng saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah di Kerem Gusti Allah cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah digempakeun ku Gusti Allah cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah di Surabaya eueuh wali Allah yakin dibalikeun ku Gusti Allah untung masih keneh aya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kiai bejaan coba cenah wali sah atuh ambalaya ya wali kota wali mujbir atuh waliullah mah la ya'riful walilal walingan aya teh nu batak
cukup Gusti Allah. Atiullah wa rasulah. Nurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah. Nu mantap urang kudu nurut ka Kangjeng Rasul. Urang teh nyaho ka Allah menang ti Kangjeng Rasul. Urang nyaho salat menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho puasa menang ti Kangjeng Rasul. Nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeng Rasul. Ieu teh nyaho urang perbudiahan, permuamalan, permunakahatan, perjinayatan kabeh menang ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia jeung agungna tu Kangjeng Nabi. Menta kurang dimaulidankeun, dirajabkeun. Eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahoeun kana kaluhuran Kangjeng. Encan nyahoeun. Cenah Persib mah tilok. Aing bola tah mah ajat sudrajat. Teu nyahoeun cenah kaluhuran Kangjeng Nabi. Lamun geus nyaho kana kaluhuran Kangjeng Nabi, endekna marhaba bae ka jeung jelema ge. Geus nyaho kala kaluhur Kanjeng Nabi mah boro-boro loba jelema jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba mar ke beurang marhaba marhaba pamajikan ge asa jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki kapanggih jeung Kangjeng jeung pamajikan marhaba marhaba. Aduh jadi ngagesle cenah ieu. Nah, gitulah keutamaan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang menang diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeng Nabi. Mantap. Ketika orang maca sholawat langsung. Urang datang we ka Madinah teu puguh teu garuh. Ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, Masya Allah, langsung ceri. Kula nanya, saya ceri kuna stoku katijak ya kan. Haji si aing ngagungkeun Kangjeng. Lain, suku. Orenganannya nama urusan anak katincek ku orang Arab. Aya bae. Tolol tah budak aya keur jelema. Aduh. Terenyuh hati orang tepuguh tegari kunaon merasakan aing nu jauh di Indonesia bawa dosa ka dieu kok bisa kapanggih jeung Kangjeng diyakinkeun Kangjeng mah teu maot nyanakan ningalikeun isin amat ku isina ka Kangjeng Nabi urang langsung kurucut cai mata jauh aing di Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cintana ka Kangjeng ngan sakadar mawa dosa mata dosa ceuli tetapi aing nu pinuh ku dosa bisa kapanggih jeung Kangjeng betapa luar biasa sedengkeun Kangjeng kan janji man zara qabri wajabat syafaati saja lemah nu zarah ka kuburan kaula sabada maut kaula wajib menang pitulung kaula betapa urang bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi karasa ka jero jantung Masya Allah nikmat amat. Padahal malamun nginget-nginget di imah mah horenganan eta kemunggah hajina saparona ngahutang. Balik ti ditu kabayar tah moal. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ngurucut agung Kangjeng. Urang salam boro-boro di Madinah atuh di dieu ge. Assalamualaikum ya Rasulullah dijawab alaikas salam. Emang pun bisa kos kitu. Kangjeng Nabi makan teu kalah ngan kunaon jak kabeh jadi pendeta nu Kangjeng Nabi. Ketika aya suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetep adab-adabanana make malaikat. Pan malaikat bah lamun malaikat dideleukeun aslina ka urang ye nyana sukuna di 7 lapis bumi, ieu di 7 lapis langit. Gede atuh leutik jasa dunia. Urang salam adab-adabana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ku malaikat disampaikan. Tek nyana henteu indit ya Muhammad salam teh. Ti saya Haji Pendi. Inditkeun bau. Cek malaikat kok di teu puguh maksudna salam teh naon nyana. Yang berkat apa asli? Urang maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Terima ku malaikat. Langsungkeun ka Kangjeng. Ieu sa salawat di saya. Bejakeun. Oh bagus ya Baye.
Masya Allah. Namun orang geus bisa ngabayang-bayang modal kos kitu moal hayang eureun maca sholawat. Indah amat orang ka aku urang ku Kangjeng. Sebab aya nur Kangjeng Nabian di awak urang. Eta henteu terbuka sote nur Kangjeng Nabi teh ieu teh aku nafsu urang. Nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang. Nafsul lawamah. Kemudian aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul ammaratu bisu. Nah, aya anu endeu kapanggih bae nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah. Tapi nafsul ammaratu bisu ngahalangan. Nafsul lawamah ngahalangan. Tinggal perang, tinggal kumaha bisana urang. Ja urang na mati nur Kangjeng Nabi. Nu mantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan. Lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage, atuh hamba nage, atuh umat nage, atuh bisa cara Kangjeng Nabi. Ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jeung nu keur ayun-ayunan handapeun aras. Kangjeng Nabi nanya, "Man ya Jibril?" Eta teh umat anjeun Uwais Kurni. Nya nama istirahat di handapeun aras ayun-ayunan. Kipu dolima kapan dicitra? Eta kelas kiai atau komo kelas mulai di kiai nama citra. Masya Allah. Nah iyalah ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang Allah, tentang dirina diangkat jadi rasul, tentang wahyu Al-Qur'an kan kade ulah teh diangkat jadi nabi ya, diangkat jadi rasul ya. Kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad? Ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah Qusay bin Kilab. Hudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah, utusan Allah. Tuturkeun ku maneh aju ka jero kuburan aing kakarak daek nurut. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan teh. Lamun encan nu paeh dihudangkeun, moal aing mah iman ka sia Muhammad. Tah, jeung nu lain-lain deui. Coba tah. Inong urang kepala urang tah. Abu Jahal CS. Hudangkeun ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkeun Abu Jahal kaluar deui jeung ngomongnya ngaing bakal iman ka dia. Kasurpan rangkas masalah ya. Masya Allah kahayang na model kos kitu pohara jasa. Kumaha Kangjeng biasa bae Kangjeng teh jasa paral ta'anut teh mah kos kitu mah ngeuh-ngeuh hungkul ngaririweuh. Percis kos umat Bani Israil waktu diajak ku Kangjeng Nabi Musa. Kumaha pamentana? Musa ngajak ke pangeran teh coba atuh deuleukeun hayang nyaku batak kami kos kuat pangeran. Ambo aridallah jahrata, coba deuleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleu aing ka Allah moal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua. Masya Allah kan mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyahoeun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bismail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun bener la asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanana yakni kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanana teh eueuh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jageus nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu dibere daek ngadengekeun Al-Qur'an. Geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang kad dinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga keyakinan kana kebenaran Gusti Allah. Ndek uji keyakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibuluh tetep bae Allah.
Bilal serem Allah Allah hu Allah serem Allah 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 yakin Syekh Siti Jenar buluh Allah 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 eta kapan gambaran-gambaran jelema nu boga keyakinan geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang aya jauh coba aing paeh tante diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid halaj mah dibunuh Syekh Siti Jenar mah dibunuh Syekh Abdul Qadir mah dileuweung Irak 3 tahun Syekh Maula Hasan Birin di Gunung Karang 3 tahun coba aing tengah masjid kunci kurang masjid trek pareuman kabeh sorangan urang di dieu ulah nyeuleut engke ge mulai aya salat tak naonnya keyakinan orang gampang kayak eta deui jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang jandela masjid teh okos nu bangun make rok tak aju bae empot-empotan boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan empot brek wah asli mah aya ieu cekeun brek sadaqallah keyakinan yakin sama kok gitu aya yakin bae kos kitu di kuburan urang teh kapan di hayang nyaho coba di kuburan nafsu urang teh hayang nyaho coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar keneh teu kudu di wali teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar tengah leuweung indit kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resepen teu keluar sama ayo keluar sia keluar haseup nu gede haseupna ayo ya emang aing sieun ka haseup lain sok gede kenyotan bae ge haseup ayo geura haseup tuh gawujud pocong 2 3 ulah hiji 2 3 4 ayo ulah hiji sia aing emang sieun ka sia henteu aing mah ayo aya 2 aya 3 pan ngalobahan sia aing mah ngalagaan boga keyakinan itu jadi wali bae urang bugu cicing tengah peutingna ge zikir ngesieun bae moal jadi wali naon sabab nafsu lain ka Allah urang berarti urang kemanusiaana terlalu tinggi kene lamun geus ngageser sia teh aya cahaya Kangjeng Nabian Kangjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia wanian Kangjeng Nabi mah sia awak aya nur Kangjeng Nabi manya teu wani hayo sia paksakeun hayo wanikeun ka kuburan wani teh sia teu nanaonan aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah nur mah geus aya ieu ti Gusti Allah berarti lamun urang aya cahaya Kangjeng Nabian atuh cahaya Allah tuh beukeung ngadeuketan aya cahaya apa kan nur Kangjeng Nabi ti Gusti Allah atuh urang teh ieu ti Gusti Allah je ulah sambarangan urang teh dikaluarkeunana waktuna geus ditetapkeun ku Gusti Allah mantap Allah maha uning ngakajen ku kumaha ge pibaguseun pigorengeun teh geus nyaho walau alim Allah lamul uning Gusti Allah kamanehanana khairan bagus mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun pibereseun kana ngadengekeun Al-Qur'an teh atul asmahum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanana kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunyana tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kangjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bahwanyana bakal cilaka tuh
Lamun dibongkar masalah laokna panjang ku ahli nahu, perbedaan jeung ahli fikih, perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun laok. Lantaran laok teh lamun urang ngaji alfiah mah laok imtinaiyah imtina usyeb imtina igoiri eta laok ngaji orok mah kos itu. Lawajitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakeun isun ka aing sira. Lamun sia datang ka aing aing bakal ngamulyakeun ka sia kulantaran sia teu datang atuh aing henteu ngamulyakeun ana ge ka sia teu ngamulyakeun ana aing ka sia kulantaran sia teu datang. Karti ku sia. Atuh aing ge puyeng. Mal bisa lamun lain nu mondok mah tah mah lamun nu mondok karak kitu ge lamun nu teu poho. Lawat pusatin pimudin wayakin atuh ieu sarua kurang dijadikan law imtinaiyah bagus bisa berarti imtina usyabi imtina igwairihi geus atuh ka imtina na ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina tina hade geus atuh kulantaran manehanana geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanana teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean nah jahannam eta kakaraksa arah lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui lamun dibandingkeun deui ke dina usul fikih lain deui lantaran lao teh eta mah paranti budak make lao imtinaiyah panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeut datang ka asar aya nu ngajoak pala diulah kiai lapar teh emang sih mau hubunganna jeung beuteung mah lulu hayang nyaho kuduna mah awak coba hayang nyaho sia datang ka mana paeh teh sih ngadengikeun Quran coba ulah puyeng nyana keneh nu ngomong nyana keneh nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah emang ilmu Allah kumaha awas ilmu Allah teh hartina kanyaho Allah manganyahokeun kana 4 perkara masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina nu teu kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya nu maujud kanyahoan hiji nomor kadua na makdumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan nomor kaopatna nu bakal aya nu encan aya ceuk urang mah bakal aya bakal kanyahoan lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya bakal ayana bakal iraha jeung kumaha kanyahoan ya Allah nu teu kanyahoan berarti anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan boro-boro nanontong tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah tong tolang nangka kanyahoan ku Gusti Allah seluruh nu aya kanyahoan nah makdumat nu can aya kanyahoan geus kanyahoan ku Gusti Allah anu aya bakal kanyahoan eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha nu can aya makdumat bakal aya na kanyahoan jeung geus aya na kumaha kanyahoan nu kaluar tina ilmu Allah mentak eta para musyrikin jeung kafirin teh ya di akhirat mental ke malaikat Zabaniyah hadieu naon bejakeun ka Gusti Allah balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus warasatul anbiya deuk nuturkeun aturan-aturan Muhammad bejakeun ka Gusti Allah lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka ayo bejakeun ka Gusti Allah naon Zabaniyah ahli neraka demo sarwan teh jeung demo 212 bau lebih dahsyat naon men ka Gusti dibalikeun deui ka dunya lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung
nuturkeun ka Rasul Gusti Muhammad namun umat Muhammad jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus sholihin warasatul anbiya penerus para nabi cak ulama haram halal dan lain sebagainya deuk kitu tah coba kumaha Gusti siapa zamannya geus aya di ilmu aing teh pangeran geus jaho dikira-kirakeun nyana bakal ka dunia deui bakal balik deui zamannya murtad deui musyrik deui aing geus jaho mantak geus ulah didengekeun ku sia terus kulub zamannya kulub golotrokeun deui seunana kompak ku sia geus aya di ilmu aing kajian kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunia barek iman aing geus nyaho tah ieu emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi andai kata ieu Kusoi bin Kilab dihudangkeun Abu Jahal dihudangkeun ngomong nyana hei taluturkeun kumaha tah Muhammad teh nabi asup deui ka kuburan moal iman ieu eta mah ngan tanu teh moal iman jeh atuh deuk aja geus kos kitu geus aya ilmu aing teh Gusti Allah aing mah nyaho kanu geus araraya aing mah nyaho kanu can aya aing mah nyaho nu can aya bakal aya kukumahana bakal nyaho anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus jabaniah tugasnya mah tugas sia bae kulub sate ku sia panggak geus sakitu bae ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh asal kasisi ka tengah deui beres geus teh ieu geus sarua geus aya di ilmu Allah jadinya na teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an eta teh kunaon emang geus aya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahannam walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun walau asma'ahum lamun dikira-kirakeun fardon dikira-kirakeun Gusti Allah mere daek ngadengekeun ka para kafirin musyrikin padahal mah Gusti Allah teh qad alima alla khaira fihim kabagusan jelema eta teh geus aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engke ge latawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus eueuh kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur geus lamun aya jelema lain kafir bae geus puguh si itu mah kafir lain musyrik bae geus puguh si itu mah musyrik lain munafik bae geus puguh si itu mah munafik urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pi jahannam ge jahannam cak Al-Qur'an kredit eta teh doakan haram kos itu riba urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun jahannam ki haji tinggal ki haji komo lain ki haji mah leuwih tiala ki ulah sembarangan pake Al-Qur'an teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahannam kudu tamat Qur'an henteu anti jahannam kudu hafal Qur'an bakal sing kejebur anu tamat Qur'an anu hafal Qur'an teh sing kejebur bakal ka neraka jahannam lantaran Qur'an teh lain sakadar dihafal tapi dipake ieu tah walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ja ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen di Amerika datang ke Indonesia hafizul Qur'an bahkan jeung tafsir-tafsirna bisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an
anu ditenden di Jawa Timur tete 20 ditenden di Jawa Tengah tete 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris halal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jangan teh terus-terusan nah eta jangan talar Quran talar eta hafal tafsir hafal Haji Iman la tawallaw wa hum mu'ridun mengong ngabalieur wa hum mu'ridun ngabalieur dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jangan mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti kitu jang elehkeun nundukeun Islam teh seperti kitu matak riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan situs-situs tadi jang ngelemahkeun urang mulailah asupnya ka Wahabi ke asupnya ka Muhammadiyah jang meranganana moal bisa langsung kali sunnah wal jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti gitulah sing yakin ulah ragu-ragu seperti gitu hancurna Arab teh kos kitu di urang gedeg buat seperti kos kitu nah kajen geus selanan urang mah husnuzon bae nu penting mah urang rapihan ieu mah urang geus sarua bae maca Quran tamat deui tapi perubahan bahkan ditalar Al-Qur'an bahkan katalar Al-Qur'an teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atuh sarua bae ieu ge walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun na'udzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere benta mata hati orang dibere teger keyakinan jeung iman orang sehingga orang dibere daek ibadah ka Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeung para mursalin para nabiyin para waliyin di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Ieu mah keur carita saurang duaan puluhan opatan sapuluhan teu kudu kabeh-kabeh berangkat ngaji. Anu ngaji ilmu nahu jeung ilmu sorofna nu ngaji ilmu fikih jeung usul fikihna nu ngaji tafsir jeung musholah tafsirna ngaji hadis jeung musholah hadisna pokona mah berangkat kabeh ieu liat tafaqahu fiddin manehanana supaya palalinter dina agama ngarti dina agama engke geus ngarti di pondok pesantren balik waliundiru qaumahum idza raja'u ilaihim nyana ditugaskan untuk inzar ka kaumna di mana-mana balik pesantren ieu dalil pesantren bisi aya nu nanya sia pesantren bae dalil aya bacakeun aing kakara kamari maminggu tah ngaji coba bacakeun aing poho coba ge di Qur'ana surat naon karya eta pohoan aing nah ieu dalil pesantren ieu bisi ente aya nu nanya dalil pesantren tah ieu geus lamun dalil pesantren aya dina Al-Qur'ana nu nyieun pondok pesantren mah pohara jasa gehe eta mah geus kiai na mah tamah geus penduduk surga bae geus ulah baka amin bae heulanan kieu nu kumaha ke can anggeus sia mau ka amin bae geus asan aing ya lain geus asa aing bae jelema nu nyieun pondok pesantren pohara jasa diaji ti mimiti sorof nahu fikih usul fikih tafsir musolahat hadis musolahat pohara jasa dijugjug ku jelema batur ngajugjug ti unggal lembur ti unggal daerah ti unggal kabupaten eta teh aya nas ieu kalaula nafara min kulli firqatin masyaallah Quran geus aya taifatun mutus atuh berangkat ya na lihat apa kau supaya pinter dididik di pondok pesantren masyaallah menang 10 tahun teh bener beh capetang jasa menang 15 tahun beh alfiah di kumis Johar Makmun di bulu bitis ya Allah Jakul Jawami di kelek
dibaca mah jago jasa itu dia tapakoh geus ya. Jadi berarti kuari mah firqah teh thaifatun teh geus aya di pondok pesantren lihat tapakoh belajarnya na. Sakuplangan sakadar dalam negeri doang bisa di Pandeglang ke Tangerang, di Tangerang ke Pandeglang, atau ke Jawa Tengah, atau ke Jawa Timur, atau ke seberang kali itu ke Padang. Pesantren di Tangerang ke Padang, balikin itu muka setan. Atau ada pemerintah luar negeri kemarin, kemana? Mesir, atau universitas tertua di dunia Maroko. Masya Allah. Atau ke mana nih? Ke Madinah. Atau ke mana? Turki. Ayo ke mana? Belajar silahkan. Ayo kali mah utusan ayah cabang Turki di Singapura ya. Cek di mana deh? Malaysia geus aya. Diurangi ambalayah kuat. Jadi mah yang keluar negeri. Oh salah. Atau luar negeri. Tasik berarti. Luar negeri ke Tasik. Nah, dek mana belajar? Lihat tapakoh supaya pintar. Warima alhamdulillah 10-15 tahun teh geus pohara di pondok pesantren teh. Haju balik bertugas waliyunziru qaumahum manehanana inzar ka kaum anu ditinggalkan selama 10 tahun. Urang lembur nage coba jang maneh teh ieu teh masantren teh ku kami teh sok ditalingakeun bae aya anu sok ngabiayaan tah besi kurang biaya mah aya anu sok mere ala kadar jang kitab aya anu ngan ngomong doang sing bener sia mondokna mere batilok nu kos kitu nu loba mah coba geus coba atuh kuari coba insyaallah mulai di Muludan nyampe ke Rajaban nyampe eta hasil mondok waliyunziru qaumah idza raja'u ilaihim di mana balik deui ka lembur nyampe jangan tuh kuari baja loba nu negara raji teh coba atuh nyeun wadah insyaallah nyeun pondok pesantren manehan terus ngalobaan nambahan deui tina tadina malah tihang awi we jayana awi kuari mah geus rada loba tihang kayu bahkan kuari mah geus dicor alhamdulillah jadilah pondok pesantren ma'hadul islami ya Allah lantaran kabelah dina santri mah terok mere duit diganti muassasah yayasan as-supendiyah al-jahannamiyah jadi yayasan dele awas tah lain lalagaan ieu teh serius maksudnya serius kumaha waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Santri-santri anu baralik di pondok pesantren teh ditugaskeun liunziru supaya memberikan inzar manehanana hate masyarakat supaya timbul sieun sampai-sampaikanlah berita-berita tentang akhirat kuari makan berita na berita dunia kuari mah berita na berita akhirat berita dunia mau banget menunggu gitu mah ente beli koran berita dunia ente beli majalah berita dunia ente nonton TV berita dunia di HP berita dunia malulu ngobrol jeung polisi berita Covid ayo dunia dan dunia ngobrol jeung TNI neng Covid ngobrol jeung ulang lembur neng corona dibere duit ulang lembur mah ini alhamdulillah itu corona mudah-mudahan panjang umur tak corona ini goblok ya Allah mudah-mudahan neng corona ceknya nanti alhamdulillah ya Allah ada anak yang panjang jasa
ya Allah cek naon corona naon meureun tolol mini ya Allah ya Rabbi seperti eta lah orang lembur mah ulah salah tah berita-berita tentang dunia mah ambalaya nu penting ge kuari berita tentang akhirat. Nah jadi berita dalam dunia urang mah santri mah berita dalam akhirat ganti ku urang sementara kabeh berita dalam dunia santri mah berita dalam akhirat tuh sinan neraka malulu itu sekali-sekali kiai mah ngaberitakeun urusan-urusan politik urusan-urusan ekonomi lain tugas kiai tah mah kiai mah berita dalam akhirat jahanam caritakeun termasuk nyana-nyana ngerekep dirinya maksudna naon ye intina tina nyampekeun teh la'allahum yahzarun supaya masyarakat sieun iqaballah kana siksa Allah kina bimtisari amrihi wa nahihi nurut kana perintah jeung laranganana perintahna laksanakeun laranganana jauhan inti daripada liunziru supaya nurut ka Allah sieun kana siksa Allah ulah berbau dunia. Ketika ya kiai nyampaikan hasil masantrenna anu tujuanana lain la'allahum yahzarun bisa bae ngomong mah la'allahum yahzarun tapi praktekna nyana nyieun yayasan mah eta mah dunia administrasi supaya asup urusanna dunia dicarekan ku ayat ieu lain pula ayat ieu buka ku kiai yayasan ta ayat ieu buka ku sia ta ayat ieu tolong lain yayasan bae kemana ini ji anu nyampaikan ayat anu tujuanana lain la'allahum yahzarun hayang kabeli bar setik hayang kajian dapur hayang kajian ayo ngomong sia dicarikan ku ayat ieu buka geura tafsir ngeri ku lamun nyaritakeun la'allahum yahzarun teu meunang diganti ku dunia sebab ieu keur nyaritakeun kestabilan agama di ditu naga liat tafaqahu fiddin supaya belajar untuk mengerti tentang agama anu intina liunziru qaumahum jangan sieun kaum supaya sieun kana neraka supaya sieun kana siksa Allah ulah main-main terhadap dunia ulah sok diojol aya jeung dunia ketika nyieun yayasan ojol sakali ojol jadi cenah kiai kula mah yayasan kula mah tuh henteu jatuh ojol tuh masalah aing mah nu ojol lah yayasan sia mah teu mah tuh masalah jadi menyarekan gani nu ojol goblok aing mah nyarekan nu ojol lah yayasan sia henteu mah henteu geus beli mobil sia alhamdulillah nang di mana sia tolong ngaran yayasan emang di mana deuk naon maksud henteu cenah ieu mah sakadar metode bae supaya rapi masalah awas sia omongan sia jeung hati sia awas sia ngancam ayatnya di Allah ya mah kadangnya disungut aing padahal di Gusti Allah ya dengekeun ku ciri sia tah la'allahum yahdharun sieun ya lah sambaranna balik deui aing mah lah balik deui ya ngeri paling lalaga ya Allah ya Allah ngeri tuh ulah kabehan masantren mah cukup pesa toifah tina satirqah
walaula ulah umat naparo berangkat mingkuli firqatin tina saban-saban firqatin tiap golongan qabilah atawa unggal-unggal lembur desa lah toibatun segrintil manusia nu sejenna mawa makasal bakuna cari cing teu kudu mondok kabehan lumantak aya utusan teh liat tafaqahu supaya ngartinya belajar dimimiti kalimat-kalimatna datang ka grammar kena ngahiji kenana terus datang ka rahasia-rahasiana ilmu ma'ani bayan jeung badena datang ka disimpulkeun make ilmu mantekna ngarti kuari ngaji tafsir jeung mustalahatna istilah-istilah tafsirna kemudian hadis itu keneh jeung mustalahat hadisna dan lain sebagainya make jangka waktu teu sakedeung 10 tahun 15 tahun 20 tahun datang ka harideung ieu gitu di pondok pesantren tuurna hideung sikutna hideung horenganan lain urut ngapalkeun bisul harideung ieu nah bang ai santri mah harideung sebab urut kitu tah nulis teh jawan ka pondok keluar sia tolol hirideung duur ya sebab naon nangkum nulis tangga madak ka santri mah ulah kaget lamun turna harideung ieu na sikutna harideung ieu na hideung berarti bisulna katarang-tarang tuh kan belajar supaya lihat tafaqahungan nanti alhamdulillah 10, 15, 20 tahun melihat tafaqah fidin berhasil balik waliyunziru qaumahum supaya nyana memberikan petua-petua ka kaumna ngaindar supaya terbuka hati umat di lemburna anu tatadna ditinggalkeun teh idza raja'u ilaihim di mana nya geus balik pesantren nyana nyampekeun indar la'allahum yahdharun supaya masyarakat teh nu tatadina judi lantaran bodoh sampaikeun siksaan judi sieun nu tatadina mabok bodoh sampaikan siksaan mabok ke di akhirat berita dalam akhirat berita dalam jahannam berita dalam neraka seberapa hiji jahannam kedua dah barang tejang siata menduduhkeun doang yes dia tentrem sia di dinya guys katipu nya lain katipu emangnya nama bakal didinya meureun tuh sampaikan la'allahum yahzarun teh lain nyaritakeun yayasan nyaritakeun teh ieu ojol jeung duniana lain nyaritakeun ceramah tapi ojol jeung duniana ieu nu bakal diancam ku ayat ieu sebab di dieu dibejakeun la'allahum yahzarun supaya sararieun iqaballah ai sieun kana siksa Allah teh eta teh ulah narima dunia mudah libat hayangan dunia teh mah dipaksa dibereng kana mah bimtithali amrihi wa lahihi ya Allah ya Rabb ulah aya berbau dunia sama sekali asal berbau dunia diancam ku ayat ieu deulekeun tungtung kiai gula mendet ceramah tapi lillahi ta'ala dititah ceramah teh aya lain kiai saha manya jarawara ceramah diceritakeun naon koprok atuh lamun jawara ceramahnya nada ya nya tah anakna aya sabaraha karena jumlahna sabaraha tuh siapa nya hojam tadi ge wel siapa nyeritakeun ka kiai tinggal dilempengkeun doang ulah aya ojol ayat jeung dunia sakitu yayasan ieu lantaran untuk memperluas wawasan
untuk memperluas gerak ieulah yayasan asal ulah ojol jeung dunia sakitu. Ja pondok pesantren gai ojol jeung dunia mah sarua bae. Cenah pondok pesantren as-salafiyah sarua bae dunia-dunia keneh. Sarua nu penting mah ulah ngan rada deureus we salafiyah. Rada deureus eueuh jurusan korupsi. Karena yayasan mah korupsi mah lulu. Maksudnya kiai suudon, lain suudon nyaho. Nyaho di mana lah? Pokoknya main nyaho bae. Belah ditu nyaho malah main. Dia, kuno sok nurun gendangan lagi nu ka mah. Ngobrol jeung aing kiai endeuh. Naon sia mau racun ka aing. Aduh. Masya Allah. Tak iya biasa la'allahum yahdharun. Itu telah mendimantekan mah panjang ya teh dijieunkeun qodiah. Masya Allah panjang ya teh kayak ira di waktu aya pohara ulama datang kang ngaawas-awaskeun di awal lagi ulah henteu ngeceng omat belajar pesantren supaya pinter geus pinter kade ngeceng bahasana ge make lam juhud lihat tafaqahu pohara tetenya Masya Allah dina kuari omat ceng sampaikan ya maka liun ziru maka olah eta teh lain sambarang rahasia-rahasia sampaikan ku hidup kade wajib nyampaikan omat ulah henteu ka kaum di mana aceng geus baralik masantren idza raja'u ilaihi ieu maksud tujuan amal la'allahum yahdharun supaya kaum-kaum sarieun moal sieun kaum kana siksa lamun kiaina encan sieun ka Gusti Allah. Konsep sieun ka Gusti Allah teh eta teh kudu anti dunia. Di kolbu ulah aya kerenyet-kerenyet aing ceramah sugan we naik lah. Kata dina mah 3 juta be 3 juta. Sugan naik be 4 juta atuh geulana. Sugan naik be 5 juta. Ulah aya kertek-kertek kos kitu aya dibere mah kaje tah. Mulai tah rada logor seetik tah. Alip-alipan tah kos kitu ge ngaranna. Ulaya ya Allah ya mentek abah jangkung mah abah jangkung teh abah agrat eta teh ngomong lamun teh mah urang magahan ngaji di mushola urang magahan ngaji di majelis taklim urang beuki kopi mawa sorangan ti imah jeung termos urang beuki ngarokok mawa ti imah rokokna ka beuki urang naon ulah osok haji ngarep-ngarep ti panitia pengajian lah mau rokok jadi juga sok aya nah eta ulah kitu ulah sok kitu geus bae bawa kopi bawa termos datang ka ditu lain ngaji urang jualan kopi lain ngaji nah iya Masya Allah karido ya iyalah dalil masantren ieu dah dalil ngaji ieu dah dalil nyampaikeun lain lalagan sebuah ayat satu ayat tapi di jerona luar biasa ieu dah dalil kana nyampaikeun kudu ulah aya dunia anti dunia ieu dah dalil menuju akhirat ieu ayat pohara jasa cukup saquran teh ieu bae ayat ieu talar bolak-balik urang belaraja dek gaji ka Cilongok minggu teu kudu sabelaraja saurang bae ceramah engke masjid dulur kula teh minggu endek ka Cilongok dulur mah di diari amah bae nya ge hasil ngaji kula di Cilongok ke bakal nyampekeun ka bapak-bapak kabehan di dieu tungguan bae geus ulah ka mamana beusi aya baso meuli tadi dinya beusi aya warteg naon geus ulah ka mamana ke kula balik di Cilongok kula nyampekeun ngan kula teu boga ongkos-ongkosan imam maning dipencit di bener makos ieu mah. Geus ya, cek urang lembur itu boga duit aing bae. Aing bae geus siapa cicing dia. Cuma hayang kan yang diongkosan aing mah hayang peperetna kan. Susuganana leuwihna bae cek kitu. Teh jorenya teh kos itu jore. Geus, ulur cicing di dia teu kudu ka Cilongok kabehan, macet di ditu parkirna. Geus, ulah bae cicing di dia insyaallah teu kudu diongkosan. Kula boga bakat engke anu butuh di dia kula bakal dibere insyaallah kula berangkat dia ngaji di dia balik ka ditu zuhur langsung dulur kabehan ka dari ieu hasil ngaji di Cilongok alhamdulillah nyaritakeun sebuah ayat bejakeun tak beres tanya
geus urang ari ibadah bae geus Gusti Allah ulah aya naon-naon geus kudu mah teu kudu digeret teu kudu naon asal pamajikan bae tuh nyananan itu tapi pamajikan goblok mah eta kara lihat tafaqahu supaya pinter wal yunziru qaumahum diparake ye ku saya ku Islam khuruj nyana belajar tapi jangan belajarna di ditu di kamna ayo di kamna ayo nyana ka unggal masjid ayo di masjid teh memeh nanaon nyana geus tangtung di heula ngegang jasa kurang wiridan tidak usah wiridan ini saya akan ceramah atau pan sakali mah orang didengekeun pan nu ngadengekeun teh loba nu pinter aya nu ceramahna menang di buku cewek terjemahan teh ngaranna buku cewek gitu lain dina kitab pan eta ahli-ahli masjid teh loba nu masantren nu sakola di Misri nah kan paralinter nyana datang celengkeung bacana ge salah tak ulah sampaikeun ka kos kitu cale Islam urut encan waktuna ceramah geus ceramah dileheula ku urang waduh yang make udang-udang sing hade yo santai waduh hati-hati ya lain kan nyana maca doang dina kitab ulang geus nyahojasan sababaraha kali ka diceramahkeun deui sedengkeun nu ngadengekeun leuwih pinter di mana-mana ta eta anu jadi kejanggalan ari liun ziruna mah rada bener tapi etana tah kurang bener kitu beres tuh kan jadi ieu dileheula tah urut teh militan jelema terus masak malah mah di juru mimbar wah itu masalah itu teh keur tasawufan beureum di ditu mah gitu tapi eta kan bermasalah teh nyana ceramah nu diceramahanana jelema ngarti kan dijebian kan jelema nah iya jadi masalah jeung ceramah malah lain kitu atuh beres pan kita wiridan heula geus beres wiridan siapa yang mau nih saya akan menyampaikan ayo nu daekeun kabeh tuh teu salah kan kurang tepat tuh nya dan lain-lain sebagainya ieu belajar heula lihat tafaqahu din geus kitu wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi di mana babalik sampaikeun baik anu masantren tahunan maupun anu ngaji kuari geus ieu tah urang salat zuhur di lembur nongkrong naon sia ieu ngaji aing nyampaikeun ieu hasil ngaji aing nyampaikeun tuh sampaikeun biasa sakumaha di dieu beres tah eta teh kudu kitu teh tak hirup nah Islam teh supaya kestabilan informasi tentang agama anu diimah bae supaya ngerti agama ngaharepkeun kedatangan anu mantes ngalalakon ngaji itu kene nu ngalalakon ngaji minta informasi kanu diimah bae saling memberikan informasi anu tes pesantren 5 tahun teh datang ke lembur aya perkembangan naon coba di lembur baik politik maupun ekonomi atau agama sharing ngaran kitu kene nu di lembur coba hasil pesantren teh kumaha ieu nyampikeun informasi agama nu aya di lembur nyampikeun informasi naon kajadian-kajadianana ieu kan agama jadi stabil agama ieu urang teh ulah datang ka pincrang ulah itu alhamdulillah di dieu teh aya pembangunan masjid tapi ieu Masya Allah pembangunan teh geus aya 5 tahun siap berangkat ieu ngabangun datang ka kuari can kakentengan oh permasalahanna berarti teu boga duit lain teu boga duit itu rembugeun masalahna ye ya urang jual bae tong masjid ye besanti tolol lain hayu-hayu endahan ngajual masjid informasi saling jadi hirup kabeh no informasi orang lamun tas di luar negeri sampaikan tentang Mesir mun di Turki sampaikan tentang Turki
tuh kan engke urang memberikan informasi ka manehanana jadi hirup urang teh ieu dititah kos kitu dumantek dibagi-bagi lah ayat ieu teh kita ngabagi-bagi bagian pertahanan dalam negeri polisi bagian pertahanan luar negeri TNI bagian-bagian tentang perekonomian ayo siapa karena menteri ekonomi bagian kesehatan menteri kesehatan bagian menteri-menteri nu encan aya ieu teh menteri tentang sampah encan aya persampahan menteri kesampahan encan aya ya atuh kan kalalotor encan aya menteri na ieu teh mun kula jadi presiden ada dijieun ku aing eta menterina salah dikubruskeun kurang ka sampah beuleum jeung sampah-sampahna ya intina la'allahum ya zarun jadi supaya sieun ka Allah wallahu a'lam